A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrihi fi ta'limi wa ta'limi hadzal kitab. Allahumma fahimni wa fahimna bi fahmi ulumil fiqhi al-madhkur bi hadzal kitab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis sayyidi wal dhabaih. Ari ieu kitab dina mertelakeun hukum buburuan wal dzabaihi jeung pepencitan wal dhahaya jeung pirang-pirang kurban wal aqimati jeung pirang-pirang kadaharan. Jadi ieu kitab bade mertelakeun hukum buruan, hukum pepencitan, jeung hukum kurban. Oge mertelakeun hukum kadaharan. Ta ayeuna mama musannif ngawitan ku soed atanapi buburuan. Wassoidu jeung ari lapan soed eta masdarun masdar utliqo anu diucapkeun itu masdar kuna di dieu alasmil maf'ul netepan kana isim maf'ul. Soed teh cenah isim maf'ul. Wa huwa jeung ari isim maf'ul teh al-masidu lapad al-masidu bimana isim maf'ul. Wama jeung ari hayawan ay wal hayawan tegasna ari hayawan al bari'u anu bangsa daratan al ma'kulu anu sok didahar dagingna alladzi anu kudiro dikawasakeun bidhammi awalihi halna kalawan didomahkeun mimitina lapan kudiro katanya ala zakatihi naon ala zakatihi mencitna itu hayawan ay zabhihi tegasna mencitna hayawan fa zakatuhu mangka eta ari mencitna ieu emak eta takunu aya ieu mencit bi halqihi dina tiqorona itu hayawan. Jadi pertama-tama mama musannif mertelakeun hewan buruan, tapi mama musannif ngajelaskeun di mana hewan darat nu sok didahar. Wal hayawanul bari al ma'kulul ladzi kudiro. Hewan anu bangsa daratan nu sok didahar dagingna alladzi kudiro lamun dikawasakeun mah arias bisa gitu, bisa ala zakatihi kana mencitna padzakatuhu takunu fi halqihi maka kudu mencitna teh dina tiqorona gitu. Jadi lamun hewanna jinak we gampang nama hewan jinak di daratan bari halal didaharna urang mampu mencitna maka mencitna wajib dina leher. Mana halqi teh tiqoro teh di mana? Wa huwa ari halqu teh a'lal unuki eta luhureun beheungna walabatihi jeung handapeun beheungna si emak. ay bil
bilamin mabtuhin tegesna kalawan lam anu dipatahkeun labatihi wa muwahhadatin jeung kalawan harap ba musyaddadatin anu ditasdidkeun labatihi gitu. Naon labati teh asfalul unuki nyaeta handapeun beheung. Wa zakatu jeung ari lapad zakah eta bidzalin halna tetep kalawan zal mujamatin anu dititikan zakah pepencitan zakah lugotan cek lugot mah eta at-tatyibu ngaluskeun. Lima kana perkara pihak anu aya dina eta zakah min tatyibi halna tetep tina ngaluskeun. Min tatyibi aqlil lahmi halna tetep tina ngaluskeun daging ngadahar daging al madbuhi anu dipencit. Jadi urang bakal ngajelaskeun tentang pepencitan. Pepencitan teh dina bahasa Arab sok dilodok ditakbir ku lapad zakah. Zakah teh artina pepencitan mun bahasa Indonesia mah sesempilihan gitu. Ta ayeuna zakah aya dua makna pasti, aya makna secara bahasa lugot, aya makna secara istilah. Mama musannif kitab Fathul Qarib nyebutkeun wa zakatu bizalin mu'jamatin. Ai lafaz zakah teh make zal anu make titik zakah. Kumaha cek lugotna? Lugotan at-tatyibu lima biha min tatyibi aqlil lahmi al-madbuh. At-tatyibu ngaluskeun lima karena perkara pihak anu aya dina pepencitan teh min tatyibi aqlil lahmil madbuh. Jadi alus, jadi ngaluskeun ngadahar daging anu dipencit. Gampang nama kieu lah bahwa zakah teh secara bahasa mah bisa diartian ngaluskeun, oke bisa diartian sesengitan ya, zakah teh di artian ngaluskeun secara bahasa mencit teh artina ngaluskeun kantina ngadahar daging hewan anu dipencit. Zakah secara bahasa. Kumaha mendakah secara syariat, secara hukum syara wa syara'an jeung ari ceuk hukum syara mah ibtalul hararati ngabatalkeun panasna hewan al-ghariziyati anu bangsa al-ghariziyati anu bangsa tumancem ala wajhin tepan kana jalan maksusin anu ditangtukeun. Ibtalul hararati al-ghariziyati ala wajhin maksusin ngabatalkeun panasna hewan anu bangsa tumancem ala wajhin maksusin netepan kana jalan anu ditangtukeun. Jadi pepencitan teh gampang nama kieu we pepencitan teh. Ngilangkeun ngaleungitkeun nyawa hewan ku cara anu disyariatkeun ku agama. Gampang nama kitu
bari namanya. Jadi ngaleungitkeun nyawa hewan nya netepan kana jalan syariat agama nu dihalalkeun ku syariat agama da eta teh disebut mencit. Tadi terus disebutkeun yen di mana-mana aya hewan anu darat anu bisa dipencit mah wajib maihanana ku dipencit dina gonggerongna gitu. Umalamun hewana ieu mah bangsa lautan wah ammal hayawanu al ma'kulu al bahriyu anapun ari hewan nu sok didahar nu bangsa laut mah wa yahillu maka halal itu hewan ala sahih netepan kaul sahih bila dzabhin kalawan henteu dipencit ge halal itu. Wa ma jeung ari hayawan ay al wal hayawanu tegasna ari hayawan alladzi lam yuqdar anu teu dikawasakeun teu bisa gitu. Bidhammi awali didomahkeun awalna yuqdar ala zakatihi teu bisa ala zakatihi kana mencitna ieu hewan seperti kumaha kasyatin unsiyatin seperti eme anu lineuk itunya tawahhasat anu jadi linghas ieu si eme au bairin atawa onta zahaba anu init ieu onta syaridan halna kabur fadzakatuhu mangka ari mencitna ieu ma aqruhu eta diraheutan ieu hewan bi fathil aini dipatahkeun aina aqruhu itu aqron kalawan ngaraheutan muzhiqon anu ngaleungitkeun liruhi kana ruh. Artos barudak jadi kieu tadi teh lamun hewana bangsa darat bari lineuk bisa dipencit dina leherna wajib ngaleungitkeun nyawana lamun rek didahar kudu dina leherna. Beda deui lamun hewana hewan anu linghas sepertinya jadi lam yuqdar alladzi lam yuqdar ala zakati anu teu bisa ieu mah dipencit sababna linghas kabur seperti eme anu asalna lineuk jadi linghas kabur tah onta anu asal lineuk jadi linghas kabur tah. Nah, maka hewan-hewan liar anu teu bisa ku urang dipencit mah kumaha tuh fadzakatuhu aqruhu maka mencitna teh ku jalan diraheutan raheutna teh aqron muzhiqon liruhi ngaraheutan anu matak leungit nyawa. Misal tadi teh me teh leupas di udag-udag teh teu bisa wae nyokot we tomak misalnya teh ditomak raheut ujurna kaluar getih sampai kapai tina hasil eta luka maka eta hewan halal hukumna teu kudu dipencit walau itunya lamun dipanah misalnya tah lamun dipanah ya geus dipanah keuna kemudian luka pas kurang diburu teh geus kaburu paeh geus ditingali teh maka halal itu. Tapi lamun ketika dipanah ku urang diboro nepi kana eta hewan teh masih keneh hirup maka wayahna kudu dipencit eta mah biasa seperti nu tadi. Tapi lamun teu kaburu kapencit mah halal teu kudu dipencit
Kartos barudaknya. Jadi urang bagi dua lah hewan teh. Hiji hewan anu lineuk, dua hewan anu linghas. Lamun hewan lineuk anu bisa dipencit, wajib mencitna dina genggerong, dina tikor. Lamun mencitna teu bisa, hese kana linghas teh kana kabur teh, maka dipanah, ditombak, dikadek misalnya teh. Kumaha we dilukai anu eta luka teh matak paeh, maka eta hukumna halal eta si hewan. Kartosnya tah bahkan saya masuk nyontokeun kieu misal hewan nu teu bisa dipencit di pelebah leherna mah lukai we dina pelebahna naonana. Contoh boga muning ya gede, muning teh nya badag nya genut, linghas keur meureun dek ditewak rek dikurbankeun lumpat asup kana sumur. Bayangkeun sumurna kana sumur asup sareng, jadi nu asup hulu heula, hulu dihandap bujur di luhur, kabayangnya jak gede sapina, jak sumurna leutik nya leherna di jero bujur ka luhur. Artina kumaha? Dipencit da leherna di jero huluna nu aya teh palebah bujurna. Ari teu dipencit dibedol hese berat, lamun diantepkeun bakal paeh tah kulantaran naon da seret nyelap dina sumur tah si sapi teh. Geus kumaha atuh? Nyokot we bedog atawa tombak, lukai we palebah bujurna, pencit palebah bujurna. Anu eta luka teh nu matak paeh eta si sapi nu aya dina nyelap dina sumur. Tah eta ge halal sabab naon? Lam yuqdar ala zakatihi, teu kuat, teu bisa kana dipencitna eta si hewan. Eta nya tah gampang nama gitu. Jadi dibagi dua, hewan bisa dipencit di leher, pencit wajib di leher. Hewan teu bisa dipencit di leher, dilukai di mana wae anu matak paeh. Mencit hewan anu linghas anu teu bisa dipencit dina leherna, nah maka mencitna teh akruhu ku diraheutan, ngaraheutan, akron muzhiqan diruhi, raheut anu matak ngaleungitkeun ruh. Haitsu qudira kumaha wae bisana itu alaihi kana itu ngaraheutan, bi ai maudiin kana di mana wae tempatna, kana anu kabuktosan naon al aqrabu ngaraheutan. Jadi ngaraheutan mah di mana wae, rek dina beuteung, rek dina bujur, rek dina tonggong, di mana wae nu bisa sok raheutan, raheutna nu matak paeh eta si hewan anu liar teh. Tah ari sampurnana mencit kumaha? Aya kasampurnaan mencit mana? Wa kamalud zakati, jeung ari sampurnana pepencitan, wa fi ba'din nusahi, jeung dina sapalih tuladan matan mah dina kitab nusanes kieu bahasana teh wa yustahabbu fi zakati arba'atu asya'a, disunatkeun dina tingkah pepencitan arba'atu asya, opat bilang-bilang perkara. Mana nu opat teh kasampurnaan mencitnya? Hiji, ahaduha nu kahijina eta qatul hulqumi, kudu neuteuk kana sakabeh jalan ambekan, jalan napas, hulqum. Genggerong mencek urang mah, bahasa urang mah genggerong, kudu neuteuk kana genggerong. Bidomil ha, domahkeun hakna hulqum, tuh domah al muhmalah anu henteu dititikan, hulqum. Wa huwa ari hulqumna naon? Maj'un nafsi, tempat berjalanna napas. Naonana berjalan teh? Duhulan asupna wa khurujan jeung kaluarna.
Jadi aya hulkum pandina leher urang teh aya dua jalan. Aya jalan paranti napas, aya jalan paranti asup dahar. Paranti napas dina Sunda nama disebut genggerong, eta teh paranti napas. Bahasa Arabna disebut hulkum, tempat keluar asupna nafas. Hiji tah kudu kateuk-teuk tah. Dua, wasani jeung ari nu kaduana eta qatul mari'i, kudu megat jalan kadaharan. Maring mah tikoro bahasa Sunda nama. Bi fathi mimihi patahkeun mimna mari. Mari tuh dipatahkeun mimna mari. Wahamji jeung hamjahna. Wahamdi akhirihi jeung hamjah akhirna mari. Wa yajuju jeung meunang tashiluhu tashilkeun lapad mari. Wa huwa jeung ari mari teh eta majrut ta'ami, tempat jalan kadaharan, wasyarabi jeung inuman, minal halqi tina tikorona, ilal ma'iddati nepi kana ai ma'iddah mah kantor caduk macam urang malambung gitu kadut. Tah, jadi duanya tadi teh nu wajib ayeuna dipegatkeun teh hiji ti genggerong nu disebut hulkum, dua ti qoro nu disebut mari'i. Duana wajib kateuteuh. Hulkum genggerong tempat jalan napas, mari ti qoro tempat jalan dahar anu nyambungkeun kana lambung. Wal mari'u ari mari tempat dahar teh ti qoro teh eta tahtal hulqumi, handapeun genggerong. Dihanapeun rada belah ditu. Wa yakunu jeung bukti naon qad uma neuteukna barang dzukira anu ditutur itu ma. Neuteuk dua anu tadi teh genggerong jeung ti qoro kudu eta dab'atan wahidatan, sakaligus sakali jadi mun ceuk urang kitu. Teu meunang la fi dab'ataini, ulah di dua kalikeun. Nah lamun di dua kalikeun fa innahu maka saestuna kalakuan yahrumu eta haram non al matbuh nu dipencit hina idin dina nalika dab'ataini atawa dua kali pencitan langsung haram. Itu jadi kieu maksudna mah mun urang mencit geresel ku urang teh geus digereselkeun teh diangkat we si bedogna teh si pesona teh pas ditingali geuning can pegat dikembalikeun deui pesona teh digereselkeun deui, berarti eta mah dua kali mencit tah megatkeun dua genggerong jeung ti qoro anu tadi dua kali haram hukumna. Kudu kumaha? Kudu sakali gereselan. Maksudna kali gereselan teh ulah ngageresel sabaraha kali kitu naon ngan ulah waka diangkat si pesokna teh. Gitu. Sabab kudu dab'atan wahidatan, sakali jadi. Ulah ayeuna geus digereselkeun diangkat teh pesona. Ditinggalian heula geuning can ieu diasongkeun deui pesona digereselkeun eta mah dab'ataini dua kali haram hukumna. Anu dipencitna teh jadi bangke kitu mah teu bisa halal di dahar. Kadenya kecuali dina kitab nu lain ya, seperti dina kitab Mahali. Lamun urang mencit menang urang ngangkat peso ngaganti peso pauron buru harita kene seperti pesona mintur ketika digereselkeun alah mintur nyokot di peso anu seukeut gereselkeun eta mah teu naon gitu. Atawa misalnya si pesona atau si bedogna ketika digereselkeun teh ngakurubuk tah si domba teh leupas ta peso datangkeun di peso teu naon sabab eta mah darurat itu.
wa mata baqiya samang jeung di mana-mana ngari nyesa naon sayun hiji perkara minal hulukum tina genggerong wal mari'i jeung tina tikoro lam yahilla maka henteu halal naon al madbuh hewan anu dipencit. Nah jadi kieu mun ketika ku urang digeresel dipencit sugan teh geus pegat tikoro jeung genggerong teh prek teh aya keneh anu nyambung nu ngawir geus kateukeut tapi masih keneh aya nu nyambung nu ngawir saeutik kumaha tah lam yahillal madbuh teu halal hewan nu dipencitna haram berarti kade matak nu dua eta mah tikoro jeung genggerong wajib kateuk. Terus wasalisu jeung ari anu katiluna warabiu jeung ari nu kaopatna pan tadi teh sampurna namun cita ya opat dua geus dijelaskeun tadi tikoro jeung genggerong anu katilu jeung nu kaopatna mah qatul wadajaini kudu pegat dua urat gigir dua nana biwawin kalawan wau wadalin jeung dal mabtuhataini anu dipatahkeun dua nana tasniyatu nyaeta tasniyahna wadajin wa tasniyatu wadajin nyaeta tasniyah lapad wadajin bi fathid dal kalawan dipatahkeun dalna wadajin wa kasriha jeung dikasrahkeun dalna gitu aya nu maca wadajin aya wadajin wa huma jeung ari itu wadajaini eta arqani dua urat pi sobhatail unuki anu aya dina dua gigir beheung hewan muhiyatani anu ngaliputan itu dua urat bil hulqumi kana genggerong kana tikoro. Jadi kieu nu kaopat jeung nu katilu nama salian ti genggerong jeung tikoro nu wajib anu kudu dipegatkeun teh nyaeta dua urat anu aya di gagar gigir beheung mun ceuk urang mah urat nadina nu kanan kiri eta kudu kateuk-teuk alusna mah berarti nya ulangi opat hiji tikoro jalan napas dua genggerong jalan dahar tilu opat dua urat gagar gigir beheung atawa urat nadi jadi disebut wadajaini dua urat gigir gitu. Tah kabeh wajib nu opat teh wal mujzi'u jeung ari anu nyukupkeun min hatina nu opat allazi tegasna anu yakfi anu nyukupkeun ieu ladzi fi zakati dina pepencitan eta sayani dua perkara mana qatul hulqum hiji pegatna jalan ambekan nyaeta tikoro genggerong wal mari'i jeung jalan kadaharan pakot mangka ari jalan kadaharan eta cukup mangka ari eta sayani eta cukup gitu. Jadi maksudna kumaha maksudna mah kieu nu opat teh sampurna mun mencit neuteuk tikoro genggerong jeung dua urat teh sampurna ngan nu wajibna mah dua asal kateuk-teuk tikoro jeung genggerong sah da eta nu wajibna keun bae teu kateuk-teuk dua uratna di oge asal kateuk-teuk genggerong jeung tikoro ngan lamun genggerong jeung tikoro teu kateuk-teuk ta eta nu jadi masalah alias teu sah pepencitan lamun tikoro jeung genggerong hulkum jeung marina teu kateuk-teuk wala yusanu jeung teu disunatkeun naon qat umma megatkeun barang waro al wadajaini anu satukangan wadajain dua urat nadi tadinya waya juju jeung meunang aya yahilu tegasna halal al istiyadu ngadahar boboroan nu meunang moro ay aklul musadi tegasna ngadahar anu meunang hewan meunang moro
bikulli jarihatin kusakur-sakur anu ngaraheutan muallamatin anu dilatih begitu minasibai tangga tetep tina satunggal kal fahdi seperti ayana macan wan namri jeung ayana meong tutul macan tutul wal kalbi jeung anjing wa min jawarihit tayri jeung tina pirang-pirang raraheutan ayana manuk anu sok ngaraheutan kasikori seperti ayana manuk sikor cenah wa bazin jeung alap-alap aya heulang seperti heulangnya bi ay maudiin eta mah cenah dina tempat mana wae ngaraheutanna mah kana kabuktosan naon jarhu sibai ngaraheutanna si satogalak. Jadi kieu sabarana mah tadi teh nya hewan teh aya nu liar hewan buruan misalnya ai hewan buruan mah mun ku urang teu meunang ku panah eta tapi urang boga aya hewan tukang moro hewan tukang moro eta mah rek ti macan maung heulang bahkan tinu barang najis sekalipun seperti anjing urang boga hewan anjing parati moro diboro ku anjing digegel ku anjing dipayahan ku anjing tapi kudu mualamnya mualam teh terlatih ge aya kumaha nu ngaran terlatih teh mualam mah teh anjingna anjing terlatih macanna macan terlatih ketika gep teh dibeunang dipaehan maka eta hewan buruan sanajan meunang ngagegel anjing eta hewan buruan halal di daharna ku urang walaupun teu kapencit pas ketika digegel ku anjing teh kaburu paeh teu kapencit halal tapi lamun kaburu mah dipencit-pencit heula gitu. Jeung di mana wae dingegelna marek dina beuheung dina bujur eta ku hewan sato hewan anu ngaosok tukang morok teh gitu. Wa tayri jeung manuk wal jarihatu jeung ari lapad jarihah eta mustaqatun dicanak di mustaq minal jarhi tina masdar jar. Wa huwa ari jarhu teh eta al kasbu kasab. Nah, aya syarat ta'limna wasara itu ta'limiha jeung ari pirang-pirang syarat ngajarkeunana ngaraheutan natuan ayal jawariha tegas nama pirang-pirang hewan anu sok ngaraheutan natuan eta arbaatun aya opah. Jadi tadi anjing disebut mu'alamah, anjing disebut terlatih, bisa terlatih kudu aya opat syaratna. Mana hiji? Ahaduha kahijina tina arbaah eta antakuna yen kedah bukti naon al jarihatu anu natuanana eta muallamatan diajari nate bihayusu idza ursilat kalawan sakira-kira di mana dilepaskeun ay arsala tegasna mangalepaskeun ha kana jariha saha sahibuha nu bogana istar salat maka narima lepas eta sato hiji eta syarat anjing disebut mualamah disebut ayeuna anjing terlatih teh mun ku urang dilaan teh ayeuna tamangna berobat lepas tah hiji tah ulah ieu mah dilepaskeun teh titah moro cici anjing teh tah eta mah teu terlatih mun kitu. Nu kadua syaratna teh wasani jeung ari syarat nu kaduana anna saestuna jarihah teh anu ngaraheutan sesatu anu ngaraheutan idza jujirat di mana dicegah dititah eureun jujirat teh bidomi awalihi domahkeun awalna jujirat ay jajaro tegasna nyegah ha kana eta jarihah hewan anu natuan teh sahibuha anu boga jarihahna in jajarot mangka narima kacegah eta si jarihah. Gampang nama kieu nu kadua syaratna hewan pemburu disebut mualam disebut anu terlatih teh
lamun dilepaskeun lepas hiji, lamun di sieuhkeun, lamun dititahkeun eureun ngegelanana. Keur ngegelan teh ayeuna misalna mancep atawa rusak ceuk urang geus eureun atawa kumaha we langsung eureun teu ngagegelan deui, eta disebut syarat nu kadua. Tapi lamun dieureunkeun hayeung we ngegelan teu terlatih berarti kitu mah. Tilu wasalisu jeung ari nu katiluna annaha sa'nya-nyana jarihah, sa'nya-nyana hewan anu natuan idza qatalat di mana maehan si hewan soyedan kana buburuan, kana hewan buruan, lam takul teu ngadahar si hewan minhu tina hewan buruan sayan kana hiji naon-naon. Nah, jadi ketika gep ngegel maehan si hewan pemburu ke hewan buruanana, ketika geus dipaehan teu ngadahar, diantepkeun we mun ceuk urang teh cicing we si anjing teh teu ngadahar. Tapi lamun kieu mah tah anjing gep ngagegel hayoh kalah dagingna didaharan dihakanan ku eta anjing atau eta maung atau eta naon we hewan pemburu, maka eta mah teu kaasup hewan buruan, teu kaasup hewan pemburu anu mualam. Maka kumaha atuh? Eta mah teu meunang kuno kitu mah bisa jadi bangke eta. Nu kaopatna warabi'u jeung ari nu kaopatna eta ayata karroro yen bulak-balik naon zalika melajar melajarna eta anu tilu ngajarkeunana barang nu tilu eta dibulak-balik gitu, dilatih terus eta nu tilu teh. Lepaskeun lepas, dieureunkeun eureun, lamun maehan ulah ngadahar. Tah syarat nu kaopat dibulak-balik. Kumaha bulak-balik? Tiap-tiap moro teh kitu. Dilepaskeun lepas, dieureunkeun eureun, lamun maehan tara ngadahar kana hewan buruanana. Ai tegasna bulak-balik, ay takarroro tegasna bulak-balik naon asyaraitul arba'ah salat anu opat. As-salat tadinya syarat anu opat teh dibulak-balik, tegasna mah salah satu anu tilu nu dibulak-balik nama ngalepaskeun lepas eureun lamun maehan tong ngadahar dibulak-balik. Tapi minal jarihati ti hewan pemburu. Ayeuna bihaisu yudhanu sakira-kira ayeuna disangka naon ta'addubuha narima kalatihna itu si hewan pemburu. Tapi kade wala yurja'u fit takarruri teu dibalikeun, lain ngabulak-balik naon at-takarrur fit takarruri dina ngabalikeunana teh li adadin lain kana bibilangan. Maksudna takarrur bulak-balik lain kana bilangan jumlah ngaborona, tapi balil marji'u balik tempat ayeuna ngabulak-balik pihi dina takarrur teh li ahlil khubarati ka ahli anu nyaho bitoba il jawarih kana watakna pirang-pirang satu anu natuan. Pain udimat jadi kieu maksudna mah lain bulak-balik teh ku bulak-balik moro tapi tanyakeun ka ahli anjing itu. Cek ahli nu sato eta kumaha ieu geus telatih can? Oh geus telatih ieu mah tah ka ahlina. Kumaha lamun eueuh hiji we tina syarat anu opat? Pain udimat lamun eueuh min hatina sato tina jarihah sato pemburu teh naon ihdas syaraiti hiji we cenah tah syarat tina pirang-pirang syarat lam yahilla maka teu halal. Naon teu halal? Ma soed ma hewan buruan akhozat anu nangkep anu newak ayeuna si jarihah si hewan pemburu kana hewan buruan. Ulangi, ma akhozat anu newak kana hewan buruan naon al jarihah hewan pemburu. Illa angin ayyud roka kasusul
naon ma soed ma hewan buruan akhazat anu nangkep kana eta hewan buruan hu naon al jariyatu anu hewan pemburuna hayyan halna hirup payudaka tuluy dipencit itu hewan buruan payah hilamang kahalal ieu mah hina izin dalikeun ka ayudrok kapangi. Jadi kieu lamun hewan pemburu teh eueuh we syarat tinun opat syarat tadi maka haram si hewan teh teu bisa didahar hewan buruan teh. Lamun ketika beunang ku hewan teh paeh tah haram. Tapi lamun kieu mah masih kena bisa hewan teh teu terlatih gep digegel can paeh hirup keneh teh si hewan pemburu dengan ngagoler we cokot we ku urang bedog pencit maka eta mah halal. Summa zakara al-musannif ala tadzabhi terus nutur mama musannif kana alat paranti mencit tadi mah syarat mencitna aya mah alatna fi qaulaini dina dua qaul dina dua ucapan wa tajuju jeung meunang sah itu menang di dieu mah naon az-zakatu mencit bikulli ma ku saban-saban barang aya bikulli muhaddadin tegas nama sakur-sakur anu diseuketan ya jarahu anu matak ngaraheutan itu emak kahadidin seperti besi wanu hasin jeung tembaga illa angin bisinni kuhuntu wal dupri jeung kukuku wa baqil idham jeung kusa sesana pirang-pirang tulang pala ya juju maka teu meunang naon at-tazkiyatu pepencitan biha ku itu tulang. Nah hijinya meunang mencit ku sakur-sakur perkara anu diseuketan anu ngaraheutan seperti erek tina besi erek tina hinis pan sok aya mencit manuk mah ku hinisnya aya mencit sapi maka ade ulah ku hinis hese hinis meunang ku sakur-sakur anu seukeut mah ngan asal kade cenah illa bisini wa dupri teu meunang mencit ku kuku sakuku urang seukeut ku kuku mencit teu meunang atawa ku untu gegel misalna teh esengehan untuna teu meunang atawa ku naon bae ku sakakarina ku sasesana pirang-pirang tulang palaya juju tadkiyatu biha teu meunang. Summa zakara tuluy nutur sahal ma al musannifu mama musannif man kajalma tasihu anu sah minhu ti si jalma naon at-tazkiyatu pepencitanana. Tah jadi kieu ayeuna maksudna mah tadi mah alatna ayeuna mah rek ngucapkeun saha jalma anu sah pepencitanana gitu. Pi qaulihi dina dauhan mama musannif kieu wa tahillu halal naon zakatu kulli muslimin pepencitan tiap-tiap jalma muslim baligin anu balik au mumayijin atawa tamyij yutiku anu kawasaeun si zat tamyij adzabha kana mencit hiji tah pepecitan jalmana kudu muslim kudu Islam yaitu mencitna eta jalma teh kudu Islam. Dua wa zakatu kulli kitabin jeung pepencitanana kafir kitabi yahudiyin anu bangsa Yahudi au nasraniyin atau anu bangsa Nasrani. Jadi kafir kitabi aya baheula da Yahudi jeung Nasrani baheula ieu mah da Yahudi jeung Nasrani aya mah geus teu murni da Yahudi baheula sebut kafir kitabi gitu. Eta mah halal baheula mun mencit auna wa yahilu jeung halal di naon zabhu majnunin pepecitan jalma edan wasakronin jeung jalma anu mabok nu weureu fil adhar cekaul adhar mah pepencitan jalma gelo pepencitan jalma anu keur mabok eta ge sah gitu asal mukmin we ngan aya nu makruh wa yukrahu dimakruhkeun naon zakatu a'ma pepencitan jalma teu ningali makruh tah mah
malah wala tahilu jeung teu halal di naon zabihatu majusiin pepencitan kafir majusi mah nu sok nyembah seuneu itu aya seuneu disembah dan disebut majusi wala wasaniin jeung teu sah pepencitan kafir wasan naon kafir wasan nu sok nyembah patung wa nahwihima jeung teu sah di sabangsana majusi jeung wasan saumpamana majusi jeung wasan miman ti jalma kafir la kitab anu teu bogaeun kitab lahu kasiman kafir-kafir anu lain agama samawi mah eta haram gitu. Wa zakatul janin hasilatun bi zakati ummihi wa zakatul janin ari mencit janin hanalam hasilatun hasil bi zakati ummihi ku mencit indungna maksudna jadi lamun aya doma heker hamil dipencit anakna ka bawa paeh da indungna dipencit maka eta anakna halal itu di dahar palayuh taju mangka henteu dibutuhkeun itu litadqiyatihi kana mencitna itu janin hadza ari ieu palayuh taju hadza ari ieu zati teh kana balik kana yuh palayuh taju hadza ari ieu palayuh taju in wujida lamun kapanggih si janin mayitan halna paeh teu kudu dipencit teh lamun ketika dipencit indungna pas dibedel teh beuteungna budakna ge paeh di jero teh aupihi atau ada tetep kana eta janin naon hayatun ghairu mustaqirrah hirup anu henteu tetep Allahumma ya Allah illa ayyujada angin yen upama kapanggih itu janin hayan bari hirup bihayatin mustaqirah kalawan hayatun mustaqirah ba'da khurujihi dina sanggeus kaluarna janin min batni ummi tina beuteung indungna payuzakka maka kudu dipencit ieu mah si janin hina ini nalikeun ka ayyujadu hayyan jadi gampang nama kieu lamun si janin ketika dibedel paeh maka halal sabab mencit indungna mencit janin sarua tapi lamun dibedel masih keneh uyek-uyekan hirup supaya halal mah pencit heula janinna kakarek halal si orok nu di jero teh tapi lamun ketika dibedel hirup teu dipencit kurang diantepkeun heg paeh eta mah jadi bangke ngan tah di dieu aya disebut hayatun mustaqirrah hayatun mustaqirrah teh kieu gampang nama jadi kieu nya pan urang teh osok aya jelema teh nu kieu doma katabrak ku mobil kekerepengan tah ketika kekerepengan teh cokot cenah naon cokot peso pan gitu nyokot peso nyokot bedog keur kekerepekan teh pencit we cenah kaburu cenah hirup keneh tah kade syarat binatang anu kudu dipencit teh binatangna kudu boga hayatun mustaqirah hirup anu tetep maksudna kumaha jadi kieu hewan eta katabrak sabenerna mah teu dipencit oge diantepkeun eta si hewan teh da kulantaran bieu katabrak diantepkeun oge paeh teu kudu dipencit berarti eta hewan teh teu boga hayatun mustaqirah kumaha atuh sarjan dipencit da eta hewan teh teu dipencit ge bakal paeh ku sabab katabrak heg ku urang dipencit sanajan dipencit tetep hukumna bangke da teu boga hayatun mustaqirah mazhab Syafi'i mah kitu kade tapi lamun misalna si doma teh dikatabrak antepkeun heula lamun diantepkeun kira-kira moal paeh berarti boga keneh hayatun mustaqirah pencit weh eta mah halal jadi si hewan teh kudu boga hayatun mustaqirah heula seperti ayeuna di kampung mah aya hayam ku careuh dikegel misalnya teh sukuna sabeula
Lamun eta hayam diantepkeun kira-kira masih bisa hirup, berarti boga hayatun mustaqirah dipencit halal. Ngan lamun kira-kira diantepkeun si hewan teu bogaeun hayatun mustaqirah, kira-kira diantepkeun ge saenggeus digegel ku cara teh diantepkeun ge bakal paeh ieu mah teu dipencit ge, maka eta mah jadi bangke sanajan dipencit. Kartos baludaknya. Jadi gitu. Kira-kira ieu hewan, misal aya hewan kulentuk diantepkeun oge langsung paeh ieu mah maka teu boga hayatun mustaqirah. Kade sok terjadi di kampung mah asal gegerepekan eta mah cenah asal gegerepekan teh dipencit asal hirup we lain kitu. Mazhab Syafi'i mah teu meunang. Kecuali mazhab Maliki, aya mazhab Maliki mah asal hirup keneh we keun bae teh hayatul mustaqirah oge mazhab Maliki. Ada urang mah lain mazhab Maliki, urang mah sebenarnya urang mah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mah disyaratkeun eta hewan anu dipencit teh kudu ngabogaan hayatun mustaqirah. Sedangkan mazhab Maliki mah keun bae teu boga hayatun mustaqirah oge. Sabab naon? Da misalna kieu doma kata berat bakal paeh teu dipencit oge sabarang teh paehna jigana sajam deui mah paeh. Tah ku dipencit mah pan moal saja paehna teh. Cek mazhab Maliki mah keun bae. Sabab eta oge aya boga naon boga peran maehan si peso teh. Ai urang mah kadede sakali urang mah mazhab Syafi'i ngilu ka Imam Syafi'i maka mencit hewan kudu aya hayatun mustaqirah heula gitu. Jadi tadinya terus wa ma kuti amin hayawan perkara anu diteuk-teuk tina hewan hayyin anu hirup bahwa mayitun maka eta barang anu diteuk-teuk na teh mayitun dihukuman bangke ila sarok kecuali bulu ay al maqtu tegasna mah anu diteuk-teuk min hayawanin makulin tina hawa hewan anu didahar wa fi ba'din nusahisab dina sapalih tuladan matan dina sapalih kitab mah illa su'ura lapan make lapan illa su'ura kecuali pirang-pirang bulu al muntafa'u anu bisa dialap manfaat biha kana itu al fil mafarisi dina pirang-pirang amparan wal malabisi jeung pirang-pirang pakaian wa goira jeung salian dirinya. Nah kieu gampang barudak lamun aya hewan hirup keneh disempog misalnya teu bujur teh diteuk-teuk tah teuk-teukanana daging nu diteuk-teuk na eta teh dihukuman bangke sanajan hewan-hewan halal seperti hewan sapi. Ari diteuk-teuk na hirup mah bangke we. Kemudian tadi teh nya ulang-ulangi deui bahwa jalmi nu halal mencitna teh asal jalma muslim. Asal jalma muslim itu asal jalma muslim we. Nah disyaratkeun maca bismillah teu kade bismillah mah hukumna sunnah teu macana naon ge asal jalma muslim we mencit sah. Kartosnya asal jalma muslim mencit teu kudu maca bismillah teu kudu maca syahadat asal muslim sah pepencitanana. Da teu syarat bismillah mada asal jelmana Islam we gitu. Nah eta sok dipahami gitu nya. Kalau dipahami teh pepencitan teh syarat pepencitan kumaha, alat pagi mencit teh kumaha, nu katilu jelema nu sah mencitna teh kumaha, nu teu sah teh saha.